bagus lampahipun kacarioskeun di marga sopana marga hatosna jalan sopana alas peringkanti ngajalan Raden Gatot Kaca kairing asta jeung ngadawala wilahing parantos ungah balewatangan Raden Gaca dituduh dipitnah ngabunuh Raden Sambapulagana nyamang sakiwari Raden Gatot Kaca menuju hing trajutisna maksad bade malas patikana kanyeri kapeuihna kitu asa jiga pun kamana si dawala ieu abri kula ka dieu gede saya Gunung Kelir Gusti aling-aling wong ngawayang ya wong wayang nganut maring dalang-dalang nganut ya mareng wayang hujud birahi unine ayun sapita aduh jang lain aing mah di leuweung teh hirup teh loba kasusah udah beuteung mah teu beunang di papaler geuning aduh aing mah aing mah kesehatan protokol teu leupas di baheula ge make pesel tingali masker siap kudu tumut kana aturan pamarentah ayeuna anu keur digemor-gemor kahiji kitu kadona kesehatan diri pribadi keneh urang sorangan we supaya ulah nyebar ieu virus corona teh nya ya aduh dewek ngaturkeun nuhun heula euy hiji Kais Pangampih di Spurbat Budpora Kota Cimahi miwah reng-renganana atuh kaduana ka ketua DKKC Kota Cimahi miwah reng-renganana oge teu hilap ka Bapak Wali kalih wakilna sami miwah reng-renganana mudah-mudahan dina dukungan ieu gelar seni virtual Kota Cimahi sing langkung majeng kanggo kapayunannya jang kade ulah putus asa urang kudu iatna kudu semangat bersemangat yang terus ya oge aya deui euy rek ngarepan 17 Agustus urang teh kudu siap-siap hari proklamasi hari perjuangan hari pengorbanan siap-siap we urang teh ya kesidawala ka dieu kitu aya naon cenah teh pun lanceuk teh baceo kasnunya aduh era lamun teu kieu teh era kudu make pesel make masker ieu teh nyetelakeun mere contoh sanajan kahirupan aya di leuweung panyakit mah panel teh melalui udara teh nu matak di sanajan di leuweung aya naon ngajaga kasehatanna protokol kesehatan kudu diutamakeun nya kumaha lain juragan anom karunya euy kapitna heuh untung aya uing tadi teh ngabela jadi alpukat kuing teh lain alpukat alpokat heuh lain ngan sia mah anu diomongkeun teh naon tadi teh ukur teh hakim ai hakaneun teh diatur sia mah ulah kitu asa jiga abdi kamana si dawa ieu nuju ngaheujeun pula ieu hayo buru
Pangapunten Kakang, kaula parantos tumurajag tampararapan daya ibarat tiangan. Oh, katokat. Tiba. Kaula geus ngarti kana maksud datang kaya pertempatan. Parantos kabaca. Geus kabaca aku di kamu. Naon? Anyeun bakal mulangkeun ka nyeri wirehing anyeun dipitnah di negara, ungah balewatangan. Tapi nudam, kaula nyeri perih dipitnah teu boga salah. Ku kituna kaula bakal ngebuktikeun ieu bisa ngajoglogan dik pangina jalan tos ngabunuh Kakang Sabapuragana. Oh kitu. Memang kaula nu geus ngabunuh sabab si Sabapuragana geus wani-wani maling pamajikan kaula Dewi Hanjanawati. Leres sebenarnya tapi ulah kitu-kitu teuing dia teh saderi. Teu bisa. Hutang pati bayar pati, hutang wirang dibayar wirang ku kaula. Upami kitu kaula nu bakal ngagusur anyeun dicoglokeun kana galamarta. Wani ka kaula? Urang wani deneng apa? Senaja pira? Sinaja tunggal. Hayah urang pada cakal sabuk bilang tatu juga kaula. Coba-coba kaula pateni anu. Gaca kersawetan si Sutija malangkeun kana papanggungan sabab eta moal ngabogaan aji ngawerontek antel kana taneuh hirup ujug sumawa. Sutija gugur, higi gugur. Aduh, ya, Sutija gugur, horeng si mana horeng hirup jelema ku kalakuanna pribadi, melak cabe mau jadi cabe, melak bonteng jadi na bonteng, melak hade kalakuan hade bakal hade deui, anu goreng bakal goreng. Atau ku kitu nanti dewek hapunten anu kasuhun sakitu rupina gelar virtual seni budaya Cikota Cimahi. Tutup wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemang penitik di Badan Sari tutup lawang Sigotaka.